Bah, ya di mana? Apaan iya teh jang di Saibul Hajat pangresana Abah Amil Tohari di Cisupa Desa Karanganyar Kecamatan Kelari Kabupaten Karawang jang. Di nararaga naon bah? Raraga nyaeta walimatul nikah jang. Kalayan sanes nyepitan sanes nikah jang. Oh kawin bah? Iya eta. Aing budak teh kasarnya goblok ih. Ada kumaha babana tuh. Didikan budak mah. Wah, hayang kawin. Weh, cucungik sia. Leutik kene. Leutik kene segala hayang kawin naon ngusakeunana sia. Hayang nyusu hari itu siapa tuh? Aya duaan bakal lagi gelung. Eta teh sinden jang. Sinden eta mah. Awewe bah. Lah nyawa mungkin itu bencong mah nya awewe. Bah, Naon jang? kalede nya bah. Naon galede? Hayang nenen. Bisa. Eta mah aya nu boga teu sopan sia. Ulah. Abah hayang motoy bah. Eta coba segala hayang motor budak-budak aing ge kalau teu gablek. Boga hayang sia. Hayang loba. Abah, atuh mah jual domba, pan abah miara domba. Domba ge timbang ukur sabaraha aya 10 jang. Nya bah. Abah boga domba, eueuh jaluna nya bah, tapi aranakan wae nya bah. Ih domba majang ku gegesek kana gagaleng ge ka pager sok reuneuh jang. Bah, Naon jang? abah geus ari penting jam 12 nyang sok ditinggalkeun ku abah. Abah sok aya di kandang domba bah. Ngegebahkeun reungit jang maklum digulung reungit loba reungit. Katambah-tambah busing anu maling atawa parab jang. Daneng buntut aku abah sok disinsatkeun ka luhur. Busing aya reungit nyeletot kana bujurna jang. Wayo. Parang sana enggak barang ngintip. Ayo curug abah kana buntut. Ayo. Eta mah miceun reungit jang. Ah. Langit 70 ah. Udah sok ngawirang kolot saya teh goblok aing ngebah reungit. Ayo. Rongit si ayo. Si ngurus tunjung ludus ya ka aing goblok teh. Berak aing ngurus domba masalah jadi Indonesia ge goblok. Tukang da watak budak teh sopan teh da akang ge kitu sok ngagablang goblok akhirnya teh nurutanna budak. Mantak ari babasa teh kolot teh kade sing sopan sing merenah. Da kumaha tangkurak bapana atuh. Ah, hayang moto ya aduh. Ulah. Aduh. Hayang moto ya bah. Ulah. Aduh. Sugan eta hayang motor modal dia tonggong jurig teh sia babayan. Kurang diwit kanu. Tang tumoy kamana. Dong tulus menjaga humangan bisinu itu gak saya kesasamangan budi manis seisa. Eta si goblok aing lompang ngageter aing ngongkong beri tegep goblok. Sugan geremo sia mah goblok. Alah aing mah eta coba ambekanana sugar bengek teh si goblok teh. Ari maneh ngaran teh saha euy? Ari ngaran mah abi teh Udin Belekek. Ulo si Udin Belekek teh ieu. Gaul ngaran namanya mun Udin Belekek. Ari awak maneh kuda rusak gitu.
korban pergaulan Kang. Salah. Oh, salah pergaulan kumaha contohna? Kieu Kang. Uing teh barang penting gosok mabok. Gosok konsumsi narkoba. Tak eta akibatna teh kitu maneh teh. Nu mantap Kang korban. Leuh karunya teuing euy mata kade atuh ari kana narkoba teh hindari cek pamarentah cek agama teu dimeunangkeun. Bapak aparat penegak hukum teh lain galak sok nangkepan nu kitu teh tandana karunya ambeh balener hirupna. Sumuhun Kang. Sabab hanjaka memuat teu heula bakal pandeuri hana caraka data sawala anak cilaka kolot ke bawah-bawah ngajual sawah we ka ditu. Mantap kade ka barudak ngora pemuda-pemudi euy ulah konsumsi nu kitu bahaya narkoba teh. Tah contona jelema ieu beak awak teuing moal lila sigana mah umur teuing sapoe deui tuang 2 poe deui. Ulah kitu goblok. Anggap naon aing? Ieu mah upamana. Aing geus tobat goblok. Banyak syukur geus tobat mah. Kade euy. Budak-budak ayeuna upamana ulah tawuran budak sakola kade ulah ngarusak euy. Ulah ngarusak di negara teh ulah jadi oknum. Di ubaran Parantos Kang. kunaon cenah ubarna? Saur Pak Dokter kudu loba ngadar daging Kang. Oh kudu loba daging. Protein Kang. Boga maneh duitna keur meuli daging. Boro-boro. Oh. Ari kitu. Apa duit mah? Lamun hayang daging sok ngeangan anu hajat di mana we? Uing sok pura-pura jadi kondangan. Mau amplop kosong. Pacar kedua kondangan. Nyuk ke lauk pangloba da dideng-dengin kana piring. Si goblok mah kitu we oknum meureun nipu teh kitu teh. Mangga atuh ah. Rek naon dieu? Arek perang arek nyaeta orang ngarampas layang jamus kana sabda lambang kagungan negara amarta. Oh gitu. Sae atuh rek kitu mah. Mangga atuh. Geuleuh teh si anjing aya bade geuleuh sugan teh ngilu si goblok teh. Ari kitu teh mah karunya kan. Tapi dah heueuh ya. Sosi serang mangandeng Atik kursi wow Mika asli kadedek Ayo lesok goblok. Lesok. Ayo, lesok. Wah. Goblok baru kanan aing naon digogos teh. Aduh, disangka kakus kitu sungut aing goblok teh. Ari maneh teh saha ngaran urang mana? Saya namanya. Heueuh. Nama saya Wawan. Oh lu ngaran nama bener alus Wawan. Si goblok teh. Wawan naon? Darmawan. Eta coba meuni siga ngaran Pangagung si goblok. Tibang bungut ku situ patut nu Wawan Darmawan. Kagak apa-apa, Bang. Kenapa? Kagak sih kagak apa-apa, tapi mau di bungut goreng patut ngaran meuni Wawan Darmawan. Ari mana bisa nyebut? Oh, kagak, Bang. Saya bahasanya hanya A saja yang saya dapatkan. Halo si goblok. Rupa-rupa wae euy. Orang mana maneh? Karang Salam. Oh, Karang Salam.
ai karang salam teh lamun ngalerna wadas, terus parakan, babawangan, lamaran, ai kotana kota naon Karawang kan. Oh Karawang maneh teh nya hebat euy. Cing lamun kue dina wadah bawa saja Kang kadaharan sama wadahnya akan saya makan. Oh si goblok aya kada kahakanan mah meni bisa wae. Cing ari hulu naon hulu mastaka tapi dah heueuh ya. Mastaka aji geuleuh. Pinter otak nama encer otak nama ari sungut hayo mau bisaan sungut mah mau mungkin sangat alat barang hakan alah si goblok bisaan anjing bisaan ari irung hayo wah bisaan irung wah bisaan wah bisaan goblok irung mah mungkin arang ya gampang Kang kagak ada yang bangga naon cing irung alat napas alah si goblok bisa arkeun wae aing aing bisa wae euy ari awewe geus boga lalaki pepegatan geuning sasori goblok kanan saya lo geuning ka kanan randa wah goblok randa anjing aturan tubangan bakieun atuh eta mah goblok gimana mah euy udah gitu mah bagi pisan meni percis tukang goong cing ari toke cak-cak badag tapi dah cak-cak badag ari sinden haya sinden wah bisa si haya gampang udah pasti sandan nyebutna atau cara kawah gampang Kang gampang naon tatangga dalang walah goblok bener euy sinden teh tatangga dalang bisa ada wae si goblok euy ari tatangga dalang jeung sinden tadi naon cing panayagan Kang wah tapi na ada apa Kang arek nyerang euy haha akan saya bawa kampak mangga aing dewe apa sih goblok dengan gua yang dia buatan hampura dulur hampura 70 ya aya naon sih lain aya naon di parentah jeung Gusti urang rek ngerampas layang jamu sekali musabda euy
Ari mana kurang kekerenceman. Tas gapleh Kang. Eta coba si goblok. Teu disiplin pisan segala gapleh maneh mah. Bari ngaronda. Teu meunang. Ulah. Ai cinek nawa Kang. Abi teh lalajo sigim Kang. Ulah, mana lalajo sigim resep? Resep Kang. Sarua aing ge. Oh. Harus juga teh, manehna teresepeun. Aduh Kang. Siga nama pigeluteun ya Kang. Nya atuh dan nyerang negara batur layang jamus teh anu urang amarta. Wayana maneh ngilu. Ah, uing mah teuing Kang. Kok geuning? Uing mah loba nunduh rasa Kang. Nyak serang sawak-awak. Heuh naon loba dirasa teh? Irung ngucur. Mata cayan wae. Siran ieu. Atuh nginum obat. Kamari geus. Naon cik obatna? Peldagorin. Didagor kamu goblok dagorin mah aya ge mix agrip gitu. Anu ripu mah we ngabool Kang. Oh kunaon si ribu bool? Ini tina mah Kang. Uing teh asal usul mah tina wasir Kang. Wasir. Aya ayeuna Ayeuna teh Kang manjangan bool uing teh. jadi naon sih? Ambeien Kang. Ho. Sakumaha panjangna? Hampir sajeungkal Kang. Gunting atuh. Mantak ini ditampol Kang ku kapak. Oh, si goblok teh boga modal meureun anjing. Ulah unjang anjing atuh Pak Wali. Mangga apa nyos ge wangi lu. Assalamualaikum. Oh, ari maneh lalaki apa awewe? Abi mah lalaki lain, awewe lain ayah. Geuning disebut ayah ka aing. Ayah. Naon ieu teh? Ari ayah inget henteu? Sia cuuk cabak bobogan porno goblok. Inget henteu ayah di parapatan Indo Taise nalika malam minggu ka Nyai. Keke saha teh aya? Alah pura-pura. Piraku mah pura-pura poho. Apan Nyai teh terus terang wae Neng Iis. Oh, mana teh Neng Iis teh ya? Sumohon Neng Iis abi bari peuting teh. Ari borang maneh saha tuh? Ismail. Ari maneh teh bencong. Sumohon ti tadi ge bencong lain awewe. Buta-buta samia hempak merbayaksa. Buta-buta samia hempak berbayak salah dia denira. Ya hempak berbayak salah dia denira. Ladia denira hingkang pada tumarang. Buta-buta samia hempak berbayak salah dia denira. Lah dia denira. Samia pada jajar pinara. Pada pinara. Ya itu kayana ya para perangkot buta anu dipimpin ku Patih Jagat Sakti kalayan Senopati Jagat Denta anu samia hempak berbayak sasama teku gagama
Kangkang kolewang pedang tumbak jeung sajabana kitu nyaeta kayanana alat perang geus sayogikeun bikin jarang kamarta Bawang pinulungan hei kumaha maneh pasukan prajuritan tama geus sayogi tanaga pikiran kalayan toh patih jiwa raga maneh hai parantos Gusti parantos Gusti tambah-tambah proyek ahti mana weh ari kitu teh nama daya teh keur sepi alus ari kitu tega maneh pati tega Gusti tega maneh nyawa tega Gusti ilang dunya sawarga gunawi ayu petepang petepung jalan gede sasapuan ayu masalah gugur di medan tempur perlayar di medan danalaga ari mati di medan jurid mah ngabelaan nusa jeung bangsa ngabelaan parentah raja siap Gusti siap jak nanaonan ari maneh ari geus ngomong teh meni nyorocos maneh mas lir iwarat kacang ninggang kajang apaan sumpah prajurit tapi dah halus ari kitu teh maneh geus siap keur bela diri heug di mana batur nonjok gampang Gusti boga jurus naon maneh anu dipersiapkeun di mana heug ngalawan orang amarta Cimande Gusti terus Cimacan Gusti terus Cikerut Gusti terus Cikopi Gusti dari mana kemana karep ngomong kalah ka Cikopi apaan tadi ge ngeus maneh ieu mah punten wae Gusti ieu mah heureui alus maneh ari kitu da ieu coba enak maneh hayang nempo baris berbaris PBB sok supaya alus ai prajurit mah kudu disiplin siap siap rencang kanan gerak kanan goblok tempo aing eta mah kiri apaan Gusti nu salah mah abdi kanan iya kanan teh goblok sia mah Gusti ari Gusti teh nu kenja abdi nu katuhu teu bisa pokona iya katuhu coba Gusti atuh jangan hareup ka ditu da teh salah abdi mah Gusti anu bener ya coba ampura komandan teh kalau kasalah mere contoh teh bener apaan tadi tidak disiplin ampura weh sekali deh rencang kanan gerak tah ayeuna mah Gusti bener oh nya terlatih atuh rencang depan gerak rencang kiri gerak bener rencang sangu ari Gusti ngan kana kahakanan wae ngerakeun kita digeus 40 bungkus oge ulah kitu atuh Gusti hampura pan ieu mah baris berbaris ai komandan salah teh meuni kejam siapa kae hampura we atuh halus ada berhitung sok 1 2 3 halus
1 2 opat nah, iya anu otak saliter teh opat jeung saha apaan uing jeung kalangkang tapi dah ini nggak bodor si anjing goblok karena ngomong lihat anu ngelel oge mangkana ngeliat anu borok meni geuleuh aya naon ieu teh Gusti aya naon Gusti ieu euy urang teh nyaeta diperintah jeung Gusti Prabu pikeun ngerampas layang jamu sekaligus sabda pusaka lambang kagungan negara Amarta euy ari bonusna aya ongkosna ya atuh tangtu ari ongkos batong ditanya mahal loba negara beunghar atupan negara urang proyek gede itu kan suatu pati jiwa raga makan baik itu dipikir gak sumpah prajurit lebah di nyama tong dicatur lebah di nyama tapi pensajian rumpah sumpah prajurit ke kang udah tetepe pan ai kasieun mah sieun naon mana sieun ku paeh lain kang nah sieun ku naon sieun pamajikan teu kaparaba mangkana keur gede beteung budak leutik keneh bila tung dulang kang keun bae masalah mangkat nyaeta nyerang ka Amarta kaula boga harta karun euy euy harta karun euy mani hayang harta karun atuh hayang kang naon euy harta karuna Gusti Mas pokoknya ia harta karun geus ampil 10 tahun kurang dikubur dina deket tungusan awi euy di mana urang mangkat lumampah nyerang ninggalkeun nagara pusing maneh anak pamajikan kalaparan tugali harta karun deket gogomol awi euy Mas Gusti pokoknya tong nanyakeun emas tong nanyakeun perak tong nanyakeun tambaga nu penting koneng waduh waduh emas juga ada pak koneng gitu mah siga nama emas 2 karat teuing lamun emas sakarat mah atuh Gusti sakarat modar ari maneh Gusti koneng umyang goneng teh ngagelempeng euy siga jauh Ambon tak di mana anak pamajikan maneh tu harta karun urang deket Runggus Awi gali tar kos kumagu hituas ai lila mah sok piye teh atuh eta mah Gusti upami teh lepat lain harta karun harta naon atuh upami teh lepat mah harta kadut mana ari maneh ka mana karep lirpin barang nucuk sawak imbal wacana ingkang alun-alun nyaeta para prajuritan tanah saperaptanipun nyatana ieu patih jagat sakti anu nyusulkan hei para Sirawadi ulah loba heureuy mangka sing iatna urang kudu buru-buru nyerang ya ka nagara Amarta itu gening ayah Kanjeng Gusti Patih mundur prajurit unjuk sumangga Gusti unjuk sumangga sok maneh ka tukang euy hei waspada permana tinggal sampai henge
Ugjuk kong asawianan kaningkatkeun pangwangunan Allah pangwangunan datan niratan ngademan datan niratan manewah pada mangkulingan rana ya mangkulingan ingkang sampun pada tumrangan datan niratan ngademane pada mangkulingan rana mangkulingan sekar arum kongas gandane kongas gandane kongas gandane ya wayanai jaring cing pagek kancing saring sepageget unjuk sumangga Gusti mual pada lancar lincin luncat mulang ingkar tina tali gadang para prajuritan tama pintara parantos saya maptaku gagama kayani kangkang kolewang Gusti malah pedang jarum sapotong oke tetinggalin Gusti halus lamun gitu cara sampean halus syukur taina ulah leleda wayana sakumaha pertahanan si Gatot Kaca sakumaha pertahanan orang Amarta urang dobrak urang sae Gusti unjuk sumangga Gusti henge ayo sabab ieu waktu nu halus wayana ieu pasukan kabeh lebah dia orang wapek wadah balan orang angges-anggesan unjuk sumangga Gusti satuju Gusti hayo orang kepung waku bayi yang mangap orang podaran orang Amarta kalayan-layan jamus kalau sabda orang rampas tempuk jukung ayuan hei Ong Amarta ungu hancur gugolnya ya wani kang pokona mah bener ya wasian uing mah ari pangna maneh wani uing boga jangjawokan teu neurak dibacok kang aduh bener sia meunang ngapakeun ti pangarsa Bapak Amil Tohari Sebul Hajat loba dulur ti Pawawan ti dieu ti Pak Ujang tau utamana mah di dieu dulur uing Bapak Lurah Henry Irawan mana boga ilmu ti sak nya ti Abah Mardi naon kita kolot uing tapi dah manehnya loba dulur di dieu naon ilmuna maneh ya pokona mah ilmuna uing beres pokona mah ya anu ti kidul datang murungkut terus ti kulon datang merongkok ti kaler datang merengkel ti wetan datang rarampayakan kumelit di jero liang matana culek bulet hakong hacet teh berbangkong goblok oh
pada lagi ngobrol salah ngobrol bangkong kapal goblok cara aing ya bismillahirrahmanirrahim mana kening jurik maca bismillah aing sok ngadengekeun santri jurig aing wisi ganda wisi asahan si jantra mantra landep tajem saujarku pangusap gulap sewu isun kumbang sirah kumbang dulu wisok wong sejagat kabeh modar gua yang Pandawa kabeh abata wasapira orang amarta tanwani didodet kabeh ku aing bangsat tunda lampahna ieu parangkot buta nyata nek kajora kamarta arek ngarampas layang jamu sekali mau sabda lambang kagungan negara marta kitu kayanan dan tawisna pati jagat sakti seropati jagat tenta itu kayana dina waktos ieu ya lumampah ayeuna urang tundal lampah ieu kacariosnya eta Raden Gatot Kaca Satria Kusuma Bangsa anu disarengan ku astra jinggalan udawala salaku pawongan anu satia Gatot Kaca ngontrol keamanan negara Raden Gatot Kaca Satria Kusuma Bangsa Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah anu boga kewajiban pikeun ngamankeun negara marta serangan ti luar kalian ti jero negara Raden Gatot Kaca ngangge raksukan ke Antakusuma watekeana panas boten kapanasan ana hujan boten kahujanan kalayan ngangge rupa madu kacerma wateke ngoja saking gegandana wiat alaya sapameda Raden Gatot Kaca tintek gendinganipun macan-macanan alaya Gatot Kaca putra sang arimbi pahlawan Amartapura Gatot Kaca pringandang
Maratapura Aluswanda hadeopa Sohorate pangjining raga Kedek kecap ringang danging Ringgan tadi Aluswanda darepa Estu satria utama Lampah Raden Kantegat Wani ancur jiwa raga Belakan negeri jangan bangsa Jangan bangsa Satria bagian Tetang lodong hancuring orang Jadu mundur pangtrang mulang Tekad ucap juang tangga Juang tangga Pahlawan anu sejati Bela kama Negeri Amarata Kancapa geus nagara wargi-wargi pangeusi negeri kaula Gatot Kaca Cumaraluk Karandika sakali hei warga negara Marta bantu kaula Gatot Kaca pikeun ngajaga kawanan di negara sabab kawan negara penting pikeun ngawujudkeun rupa-rupa pangwangunan cita-cita pangwangunan di negara kan pamohalan cita-cita pangwangunan di negara tidak ada saru keamanan hasilnya tanah ganja ngawujudnya tanah ganja hari keamanan di negara itu cukup ku para pangagung di Kalungguhan keamanan di negara itu cukup ku para pejabat di negara tapi kudu gawe rancage paya kerengen pantai antai tangan kanca antawis pupucuk pamimpin jeung hamba rakyat manunggal ngajadi hiji sahak jeung sakawajiban kanca Kuasa kitu kanca kaula Gatot Kaca pangkat anu di pundak lain keur ginding kanca pangkat anu di pundak lain keur pamer diri kanca tapi pangkat anu pundakku kaula lintang ti nyaeta manggul amanat rakyat anu kudu bertanggung jawabkeun ku kaula di negara kanca Omo zaman ayeuna kanca kade rupa-rupa kejahatan kanca boh di jero negara oge di luar negara kade kanca utamana kejahatan dunia maya hoak jeung saja kade rakyat ulah gampang keprovokasi rakyat ulah gampang percaya kali dia ulah serahkeun ka aparat negara kanca utamina para pemuda-pemudi harapan bangsa hindari narkoba kanca sebab naon narkoba teh bahaya kanca karena diri orang ngaruksak kestabilitas keamanan negara kanca narkoba anna negara akna akan arna rusak akna kalau orang abna buta akna akhlak kanca atawa akna agama kanca ya Allah ya Rabbi
ya alam dunya nepi ka kieu kanca aya beja jaman ayeuna budak maehan kolotna kolot maehan anakna di TV tepi ka kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Tuhan kami aya orok ih piceun jeung sajabana ya Allah kuatkeun iman hamba rakyat kaula di amarta kanca sakapeung maka tuh kaca sedih ningali kayan kieu buat kumaha kahareupna kade anu bala lager pamuda-pamudi titip Gatot Kaca ka anjeun salaku para pemuda harapan bangsa sabab anjeun nu bakal neruskeun perjuangan ieu kanca kolot urang baheula hayang ngamerdekakeun nagara teh dicebor ku getih kanca toh pati jiwa raga top nyawa pikeun kemerdekaan tingali tuh tunggul di lur kubur kanca tetenger di taman pahlawan itu tunggul tempat pamunjungan tetenger tempat pamujan tapi ieu teh ngandung ciri harus beja pikeun urang nyemangetkeun perjuangan tapak kaca kolot baheula kanca komo ayeuna masih kaasup Agustus keneh Dirgahayu Republik Indonesia anu ka-73 sakali merdeka tetap merdeka kanca nyata dina ngeusian merdeka teh urang mangpaatkeun ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji kanca hayu babarengan jeung Gatot Kaca kanca mana si cepot teh kade kitu oi usaha bagan anu Gatot Kaca kela lah kena SMS kagok dawai lo pot kali pot bola sae gulan sae kulan kela abi mah keur ngaheujeun keneh ieu teh main Facebook wae sih si monyong mah udah taubat ilahi illallah nutam urang atuh kamalian yang pangkuno dina hate untuk ngemodi sebat perwirana pahlawan pembela dosa aturan rauh bulan isim abdi sastra jingga bulan diterima pot diuk Wah, diuk gila kue ki wuduk geus datang. diuk Oh, diuk emang itu wuduk kan. Jenang ludeng hamtering ngarang malu boy tas dikawon Karawang Baru dekil baju mon maksud jangaka sorang perlama kiki satria nanaonan sete monyong di sopan pisan semua hampura we atur Raka Prabu Pro 70 sih aturan rawuh kaulanun Bapak Panglima diterima dawala cager abdi teh nuju bungkul itu da palangkakan kulan segede kumaha bungkul segede endog soang kulan sampurasun Raka Prabu aya panjenengan Bang Udawala diterima Yai Puja Putih sampean gua akang mangga linggih Yai busing kurang hakanna mah minta we kanu boga hajat si goblok dihargaan ku dulur ya sia deui warina tuh jutong lampah sesumu kahalangan gadetai
mopoho saumur-umur ngalah ngabela mandeg satengah ngemarga ladia denira mandeg satengah ngemarga ladia denira satria pringgondani satengah marga ya satengah marga undirahangan di kai Raden Gatot Kaca sastra juga abdi kulan oke dawala abdi kulan cager sampean dua pangestu kulan dina waktu sieu mah ai awakna mah ngan ieu sudah eta demam Facebook tuh kulan dina zaman now teh entah we si dawala mah ngulukutak HP bajang ti bisa teh wah enak sarua wae ari kabatur bisa segala demam Facebook naon ya di Facebook teh sok loba wajah nu gararantang awe nu gareulis ka heuh eta mah dina Facebook apa dipulas anu boek jadi kasep anu gelis dekok jadi mancung kamera 36 teh apa jadi alus pan nini weh anu tadi gadul ngagayor di dia mah pen kuat gelis pan harita dewek nyong upload di Facebook janjian dewek kumaha sih iya dewek iya lalakona ieu dewek amprok di Indonesia ya kenal di Facebook dewek teh terus di Facebook gugulis teh nyong terus kumaha buset ayeuna peuting ka ditu kuat boe kerenghek ujubillah aduh nini deui aing katipu tah di Facebook mantak kade euy Facebook deui itu anu masuk gitu lah loba ngabohong bu gade lah mending akama kitu lah uing buset ting gua si nyong lah uing menang hadiah ke menang mobil surat tadi setempel cenah teang cenah kan itu cenah ka bank cenah ka bank bang naon bang baling bang kali mah gua bang sia mah cenah coba transfer gitu transfer uing ka ditu 5 jutaan uing sakitu-kitu kuat ngajual domba dah hadiah teh mobil Jazz duit 250 juta ai kali itu uing katipu juring ditelepon teh ku uing jelema nunggu da anu eueuh lapur mene percis siga manuk dadali we leungit manuk dadali kumaha dadali manting teu peuting cing kumaha ngaleungitna pan sok leungit dadali manting mah dadali manting ti peuting gitu kalayang ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bungbuahan eta buat lu bisa ngacung atuh monyong gitu alah kan puntennya masuk abdi sanuk-sanuk ya teh agan punten atuh tiga bang nyambung di ngomongna heuy oh hayang hiburan abi kitu abang aja serius wae garam gerem we begitu nah mana beli kabeh sok tah sok gitulah ya dudungan teh kararagok
lain itu sama memang gelaran orang dilajengkeun teh kudu sadok-sadok kan aya pada bahasa naon teh waktu kasambut sunat karampah gitu gitu mipit kudu amit ngala kudu men tak nete taraje nicak hambal lan itu nyai udah boga nama minta maling meureun itu loba dulu dewek ini di teh euy utapina ngahaturkeun nuhun Mang Cepot teh nyaeta khususna ka Saibul Hajat anu manggil Mang Cepot ka dieu gembrang-gembrung piwarang ngahibur gulan ti lingkung Seni Jaya Komara nya anu alamatna ti Kota Baru Pucung Karawang karayan rombongan nuhun nuhun jadi baju kucing teh terus balik di kebun itu belak jauh sang pawawan bule paujang bahwala RT Kamal sahabat-sahabat sadayana perang abon jeung uring bareng teh itu nuhun khususna ieu teh nyaeta ka Saibul Hajat ka pangaresana Bapak Amil Tohari kolot Mang Cepot mudah-mudahan atuh dina raraga walimatul arus walimatul nikah mudah-mudahan itu panganten teh dua mempelai rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah kacai jeung sadi saleuwi kadarat jeung sadi saloga kacai sing bari mawa cai kopi kadarat ujung kuehna kacai sing jadi saleuwi kadarat jeung sagala saloga kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat gitu kayak gitu bisa ngomong euy anu kitu teh sok ngarurusak wae agama lain ngarurusak aing mah kurang bisa ngomong gitu teh masalah agama teh gitu dawale aing ngaheula atuh ngaturkeun nuhun atunya ieu nya eta pangantena atuh mudah-mudahan sing runtut raut sauyunan rumah tangga nantinya babari milik rezekina dijauhkeun tina baleina diawetkeun jodona sing gaduh putra anu nyaeta putrana teh anu soleh babakti ka negeri sebaraga ka nagara ka bangsa musokomo ka dua orang tua gitu bulan tak gitu sakinah mawadah naon sia dina aduh barewok dari gitu banget kita gitu supaya bawa wadah wae Pak Wen banyak wartawan Asatia itu teh asisten Jaya Komara itu teh nuhun alhamdulillah taina atuh ka aparatur pemerintah desa pangaresa Bapak Lurah ya Pak Payung Agung dulur dewek kene Bapak Lurah Henry Iriawan kalayan setapna sadayana kum terwiji-wiji tak gitu oge ayeuna tokoh masyarakatna tokoh agamana tokoh pemudana kabeh pokona teu wiji-wiji nuhun kum sadayana heuda moal tiasa kieu lamun sanes rujongan ti mantenana mah heuh gitu berarti itu masih kena mika cintanya barewoknya mika dedeh kada seni urang seni budaya wayang golek ai golekna saha kapan tang urang sia oh heuh nya heuh teh golek ayeuna yaga golek lain eta mah tukang cokot pamanjar teh heula ongkos eta mah sok nungguan ladang golek komotan nu make bendo patah anu make bendo mah sok ngadegeun ladang golek saha anu make bendo tah ieu tah ieu tah aing beunang euy mata kula sok nyalutak ke kadunungan teh kitu aka soek bal di kaputan geura nuhun Dong, kela, urang tak tarucingan jeung dewek kieu. Tarucing naon sih? Dengekeun. Yeuh, mobil anu panghampang-hampangna ditimbang mobil naon?
ceret. Naon sababna ceret? Apaan mobil ceret mah paling gak opat kintal. Lain lain eueuh. Aya kene teh mobil Truntum mah 5 kintal kira-kira berat. Mobil kol buntung. Komo atuh mana karep kol buntung mahal pisan. Berat pisan maksudnya. Mau mobilan, mobilnyaan ieu mah. Mau mobilan. Taluk bener taluk. Mobil 3 perapat. Geuning 3 perapat. Apaan teh sakilo-kilo acan. Aduh, tapi dah heueuh. Teh gantian sok Naon cing? Naon sababna tangkal kayu gede lamun ngaroyom ka imah osok dituar. Ayo. Naon tah? Sabab busi rubuh ninggang imah. Lain. Busi bala lain. Lain kene wae. Busi punggas lamun hujan gede imah katinggal rubuh. Lain. Taluk sabab geus teu bisa dicabut. Geuning teu bisa dicabut. Kalau bisa dicabut teh kudu dituar. Polonyo dicabut pindahkeun. Tapi dah aduh manehong monyong. Cerdas pada otak deui. Beda jeung otak aing. Otak aing gak otak saliter sama komputer gonyong bari jeung monyong-monyong ya. Sok dewe ganti ari mana sok melak cau nya sok melak naon sih uin di Karawang Baru melak tangka cau tangka cau naon anakna dah lamun maneh melak anak cau cing dewek dek nanyakeun ari indung bapana cau saha cing tak utamana enak indungna heula alok kemana ke harap siapa ai indungna cau anu melakna awewe si ibu-ibu lain ngecaprak teologis taluk bener taluk kue mah maka dibejakeun lah pencanu hajat can mere maka dieu hayo nepi ka isuk kue ngahunteun aya moal dibejakeun sok sabab ieu keur pulsa aduh masalah Gusti lagi ayo kumaha taluk tah ai indungna cau teh nyata butitina saha butitina butitina tapi dah aduh wing katipu euy ari bapana saha bapana tukang goong wakidi sok jawab banyak dewek kudu ngajawab dewek kena sok ai bapana ha tukang goong lain bah rewok bisa kira ke bah rewok apaan bah rewok melakna jadi bapana teh bah rewok selain kemana karep taluk tah bapana teh pan sok aya gini cau nu dempet ya nu dempet jadi padempet aing mah nya sok aya cau nu dempet gini disebut teh padempet bener